ibadah orang mah diterima ku Allah, doa-doa orang mah diterima ku Allah. Lamun orang boga dosa ka indung bapa nya nu baroga indung bapa mah senangkeun boga indung bapa bahagia kajian orang teu meuli baju lebaran, kajian orang teu nyieun kue, kajian orang teu meuli sarung, tapi kolot orang senang, kolot orang senang. Sabaraha tahun sekurang mikiran diri orang seorang. Bebeja ka pamajikan neng, kitu tahun ieu mah urang diajar nyenangkeun kolot. Barudak riungkeun omongkeun. Lebaran ayeuna mah keun urang diajar nyenangkeun kolot. Kumaha ceuk Nabi birru abaakum tabirrukum abanaukum. Di mana anjeun bakti ka indung bapa, maka anak-anak anjeun pasti bakti ka anjeun. Kitu ceuk Nabi.